Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Sontana si tajongan setan ngawangun pasangan. Dina ngalakukeun panarajangna Sontana memang lebih ngutamakeun kana kahebatan jurus tajonganana. Mangrupa jurus-jurus anu kawilang khusus anu geus meunang ngalatih asak. Asok si laing maju narajang sana bule. Mangawe maju ti payun abdi mah bade ngantosan di Tarajang we ah. Lah, cadas ya. Nantang hayang di Tarajang. Tanah senang bule. Jurelat slung Sontana si tajongan setan maju narajang. Sapasang sukuna gerakan kawilang cepet nakaran. Mangsa pilih genti tajonganana ngarah kana anggota badan lawan. Pikir ngimbangan kecepatan jeung kekuatan panarajang nu deui lawan. Harita nang bule ngutamakeun setengah bagian ilmu pangenteng badana, ngajadikeun kecepatan gerak nang bule mampu nyingkahan panarajang lawan. Mangrupa tajongan sapasang suku lawan anu but-but pilih genti ngarah kana anggota badan nang bule. Runtuyan panarajang Sontana tacan aya nu bisa kena kana anggota badan lawan. Sontana si tajongan setan jadi penasaran oge. Harita maju di narajang. Waktu nang bule nyingkahan tajongan lawan, harita tajongan suku katurunan Sontana jadi ngahantem kana tangkal kai anu cukup gede. Dorok-dok kubrang. Tangkal kai anu cukup gede anu kabenangan ku tajongan sukuna Sontana langsung ngadorok-dok potong terus kagubrang. Sontana si tajongan setan mancuh di dina tangtunganana. Bari merhatikeun kanang bule harita terus ngumbar caicanana. Kadaleh ku si laing nang bule. Kahebatan kekuatan tajongan dewek sanang bule. Kahebatan jeung kekuatan tajongan dewek geus moal aya anu mampu ngimbangan. Moal aya anu mapakan deuleu kana ilmu dewek. Asok sia. Anu mata ke dewek menang julukan si tajongan setan. Setiap lawan nu kabenangan ku tajongan dewek geus pasti moal bisa menyat deui deuleu. Saperti halna anu bakal kalanapan ku si laing na bule. Sakali kabenangan ku tajongan dewek si laing geus moal bisa menyat deui sia goblok. Sikap jeung carita anang bule tetap tenang. Mohon alah abdi ge ada reng hapranyug ye sae ta jurus teh. Mohon anu jali lawan mah tiasa manyat deui. Mung kabenangan ku tajongan kitu. Punten ya, ari henteu keuna mah anu jali lawan ge moal kunaon kitu ieu kawas abdi pan. Naon teu naon kala kabujur we nut-nutan. Lain sieun hayang hitut. Anu matak abdi bade upaya we ulah dugikeun ka kabeunangan ku tajongannya. Apanan kitu ari sekep abdi mah da
Sontana si Tajongan Setan jadi bedah amarahna. Harita sagadi diri pikeun neruskeun tarungna. Montong loba batot sia nang bule. Urang ajar. Tanah sia. Jorelat culung Sontana si Tajongan Setan leuwih ngaronjatkeun kacepetan gerak jeung kakuatan panarajangna. Jang bule bisa ngarti kana kayaan nuju lawan anu ngaronjatkeun kacepetan gerak jeung kakuatan panarajangna. Pikeun ngimbanganana harita nang bule ge ngaronjatkeun deui ilmu pangenteng badana. Ilmu pangenteng badan digunakan kunang bule ngajadikeun kacepetan gerakna jadi lebih punjul tibatan nu jai lawan. Cingkrak plos, kiwar plos. Dina hiji kasempetan waktu nang bule geus tingkahan panarajang Tajongan nu jai lawan, harita nang bule ngagajang luncat ka luhur. Panarajang leungeun katuhuna ngahantem dada lawan. Anu terjaga da saukur musirkeun kana Tajonganana. Kejelang sak hiuk cebrot. Urang ajar dia sia. Da aing bonang ulung. Sontana si Tajongan Setan ngageronahan ka nyeri. Bari terus ngadaligdeug mundur sababar lengkah ka tukang. Sontana gancang ngajaga kaseimbangan badana. Saterusna mancuhkeun di tangtunganana. Bari ngemuka kaget sabab panarajang nang bule teu diduga teu ti anggalna sedengkeun Kibarubuh si Pupul Bayu anu ngabandungan kana lumangsungna tarung harita ngakeurendeng omong sorangan. Elah kemampuan ilmu silat si nang bule nyata di luar dugaan. Kacepetan gerakanana mampu nyingkahan jurus Tajongan Setan nu digunakeun ku si Sontana. Panarajang si Sontana can aya nu bisa geuna sakali-kali acan kana anggota badan lawan. Aduh kalah kasih nang bule anu ngasupkeun panarajangna. Aduh mun tepikeun ka si Sontana masih keneh cacan bisa ngasupkeun panarajangna kalah ka manehna nu kabeunangan di ku panarajang lawan. Aduh dewek anu kudu maju pikeun ngarubuhkeun si nang bule mah yeuh. Kibarubuh si Pupul Bayu musirkeun perhatianana kalabah Sontana si Tajongan Setan anu harita ngarasa panasaran. Sabab kalah ka manehna anu kabeunangan ku panarajang lawan. Sontana ngabangun di pasangan neuteub seukeut ka nang bule bari tos nyarita. Si lain montong waka boga anggapan geus menang angin sia nang bule. Sanajan bener panarajang si lain bisa kena ngahantem kana dada dewek. Tapi ngapoganya kaayaan dewek masih kena mancu dina tangtungan deuleu sia. Sakedeung deui giliran Tajongan dewek anu bakal kena kana anggota badan si lain sanang bule. Ngapa dong aja ngakanya. Atuh kang tenan we kedah tiasakeun atuh panarajang Tajongan teh. Margi upami teu keuna wae mah sami we sareng ngahamur-hamur tanaga teu puguh sanes. Urang teruskeun deui satarungna nang bule. Giliran dewek sagedeung deui anu bakal mampu ngasupkeun panarajang Tajongan dewek sia. Rasakeun kurang ajar. Jorelat culung Sontana si Tajongan Setan maju dina raja ngagunakeun jurus Tajongan Setan anu leuwih hebat batan tadi. Poroka aya nang bule geus bisa nebak kana kalemahan ilmu silat anu dilawan. Sok sanajan kakuatan Tajongan sapasang sukuna anu pilih genti ngarah kana anggota badan, tapi anggota badan bagian luhur jeung sapasang leungeunna Sontana aya celah lolongkrang kosong pikeun anu dilawan ngasupkeun panarajangna.
kitu nate sabab Sontana tepati merhatikeun kana eta celah lolongkrang kosong. Sabab pamikiranana musir kana panarajang tajonganana. Eta kelemahan Sontana si tajongan setan dimangpaatkeun ku Nang Bule. Datang panarajang tajongan suku katuhuna Sontana anu ngarah kana dadalawan. Rikat Nang Bule ngagajeng loncat kagigir. Gadang plos. Sontana nyusut tepus ku tajongan suku Kencana ngarah kana beuteung lawan. Gancang Nang Bule ngacorat ka tukang. Corat plos. Sanggeusna nyingkahan panarajang lawan. Harita Nang Bule ngacorat ngalayang ngalakukeun panarajang balesan. Anu jadi sasaran panarajangna bagian luhur anggota badan lawan. Panarajang Nang Bule mubus nyusup di antara celah lolongkrang kosong. Panarajang leungeun katuh Nang Bule ngahantem kana caleham kencalawan. Zorelat kalayang bus susup sat hiuk gas. Gengkeun panarajang leungeun anu kenca ngahantem kana dada lawan. Sok hiuk cebrodan. Wah, setan aing kabolangan hurang adar sia. Sontana si tajongan setan ngagerok nahan ka nyeri bari ngapangkeung munures sababaraha ka tukang. Tapi daya tahan badan Sontana kawilang geus kalatih oge. Harita masih bisa ngajaga kasaimbangan badana. Bangkieung, darik deug, laneg. Sontana ngeureunkeun sukuna mancuhkeun tangtunganana bari ngatureng hapanapasna. Sontana si tajongan setan kerung bari ngahuleng. Bari merhatikeun nuji lawan harita ngomong sorangan dina jero hatena. Olah, edan. Ari sugan aing teh bakal gampang pikeun dirubuhkeun ieu Nang Bule kurang ajar teh yeuh. Alah aing ripo oge ya. Hampir kawalahan tenaga aing ya. Kenyataan anu di luar dugaan aing. Kemampuan ilmu silat Nang Bule memang hebat. Jurus tajongan setan aing eueuh anu bisa keuna kana sasaran. Kalah ka aing anu kabeunangan deui ku panarajangna. Aduh. Alah haram jadah. Piraku aing kudu rubuh ku budak sacepak. Kurang ajar Nang Bule. Sontana si tajongan setan ngarasa bimbang oge hatena. Dina neruskeun tarungna. Dina kayaan keur kitu aya anu ngajorat datang, jorat cilung. Sabagedeg. Anu anyar datang mancuh dina tangtunganana digigireun Sontana. Tetela Ki Barubuh si Pupul Bayu anu datang teh. Ki Barubuh ngararet ka Sontana si tajongan setan betus nyarita. Mundur si laing son, mundur si laing. Dilan cewek anu bakal ngarunan wawalak si Nang Bule ye. Si laing montong maksakeun maneh. Jurus tajongan setan si laing jelas bisa diimbangan ku si Nang Bule. Mundur son. Oh. Benar Kang. Kemampuan si Nang Bule di luar dugaan Kang. Lumatak mundur sia. Sok meungeus si laing mending kana mundur son. Bandungan ketak dewek mangsa ngagunakeun kekuatan ilmu Pupul Bayu. Sakali kabenangan ku panarajang dewek mangka si Nang Bule bakal roboh terus lumpuh aya tangan pangawasa. Asok mundur son. Mundur sa senjata. Sontana si tajongan setan harita ngajolat mudu ka tempat anu rada anggang. Ki Barubuh si Pupul Bayu mancuh dina tangtunganana. Musirkeun perhatian ka Nang Bule teu lila terus ngumbar caritanana.
Kemampuan ilmu silat silain cukup lumayan oge Nang Bule. Anu matak dewek ayeuna anu bakal ngalawanan silain deuleu sia. Silain kudu nyaho. Ajen pangatip dewek jelas lebih ponyol tibatan si Sontana. Dewek moal disebut si Pupul Bayu di dunia kajawaran deuleu. Mun teu boga kakuatan anu hebat deuleu sia. Da boleh. Setiap lawan cukup sekali kebenangan ku panarajang dewek bakal rubuh deuleu sia. Langsung teu menyat deui. Sabab terus lumpuh daya tangan pangawasa lulus ya. Eta kayaan bakal tumiba ka silaing Nang Bule. Masih dina karakterna Eyang Buana Putih, sikap jeung caritaan Nang Bule tetep tenang. Harita Nang Bule terus nyarita negerakeun sikapna kanu jelawan. Nya ari keur abdi mah upami memang tos ditakdirkeun kedah ngarandapan sakumaha anu dicarioskeun ku Ki Barubuh kitu nya. Nya akibat naon wae oge ku abdi mah bakal ditampi we da kumaha tos takdir mah panginten. punten sanes bade nyombongkeun diri. Anu penting mah abdi we tos ngabuktikeun naon teh kabela kanu janten aki kitu. Apanan memang sakedahna kitu sanes. Ki Barubuh si Pupul Bayu ngabangun pasangan sagad diri pikeun ngabuktikeun kahebatan ilmu silatna nu dibarengan ku kakuatan ilmu Pupul Bayu mangrupa ilmu andalanana. Nang Bule ngarti Ki Barubuh si Pupul Bayu mibanda tahapan ajen pangarti anu leuwih punyul tibatan Sontana si Tajongan Setan. Anu matak Nang Bule teu wani nganggap enteng. Ki Barubuh si Pupul Bayu anu geus sagad diri neuteup seukeut ka Nang Bule bari tos carita. Yeh, urang ajar si Nang Bule. Rasakeun akibat anu bakal tumiba ka silaing Nang Bule. Tanah panajang dewek Pupul Bayu Lewat culung Ki Barubuh si Pupul Bayu miheulaan majuna rajang. Pikeun ngimbangan anu jelawan harita Nang Bule ngaronjatkeun ilmu pangenteng badana. Ngajadikeun kecepatan gerak Nang Bule leuwih cepet tibatan panarajang nu jadi lawan. Sok pilat plos. Nang Bule ngajrewat pindah tempat. Ki Barubuh nyusut tepus ku panarajang susulan. Muru kalebah Nang Bule anu geus pindah tempat. Sok pilat plos. Ciring Nang Bule ngajrewat terus pindah tempat. Nang Bule teu waniun gagabah pikeun ngalakukeun panarajang balasan kanu jeung lawan. Sabab satia panarajang lawan ngandung kakuatan ilmu Pupul Bayu. Sangeusna sababaraha kali panarajang atau narajang masih tacan aya anu bisa keuna kana anggota badan lawan, harita Ki Barubuh si Pupul Bayu ngeureunkeun heula panarajangna bari ngomong dina jero hatena. Edan. Ningali kana kacepatan gerak si Nang Bule anu sababaraha kali mampu nyingkahan panarajang aing. Jelas aing kudu ngagunakeun gerakan pancingan mun kake mah yeuh. Sangkan si Nang Bule ngalakukeun panarajang balasan. Aing kudu ngurangan kecepatan jeung kakuatan panarajang. Gimana si Nang Bule malas narajang? Ku aing moal disingkahan. Sabab ku cara kitu aing bakal bisa ngasupkeun panarajang ka leuwih lawan. Rasakeun Nang Bule sia. Kalau aku mau ge aing leuwih asa ku pangalaman deuleu sia. Asapila aku mampu. Henteu mampu ngungkulan si Nang Bule budak kamari sore eueuh keur aing majing. Eueuh.
Ki Barubuh Sipupul Bayu boga pamikiran pikeun ngagunakeun gerakan pancingan. Mangrupa siasat sang Kanang Bule ngalakukeun panarajang kanu Jailawan. Ki Barubuh Sipupul Bayu ngawangun di pasangan saga diri pikeun neruskeun talungna. Kecepatan gerakan silaing cukup lumayan Nang Bule. Ngajalikeun dewek leuwih panasaran deuleu. Urang teruskeun talungna sia Nang Bule. Tanah sia. Hayat. Jorewat culung Ki Barubuh Sipupul Bayu maju di narajang masih kena seperti tadi tacan ngalakukeun gerakan pancingan. Saukieu jorewat plos. Nang Bule ngajoret deui pindah tempat. Ki Barubuh nyusut tepus ku panarajang susulan. Saukieu jorewat plos. Nang Bule pindah di tempat. Ki Barubuh Sipupul Bayu harita ngalakukeun gerakan pancingan mangrupa siasat sang Kanang Bule ngalakukeun panarajang balesan. Harita Ki Barubuh ngurangan kecepatan gerak jeung kakuatan panarajangna. Nang Bule jadi boga anggapan nu Jailawan geus mimiti leuseuh tanagana. Harita Nang Bule jadi kapengaruhan ku gerakan pancingan nu Jailawan. Nang Bule ngajerat ngalakukeun panarajang balesan kanu Jailawan. Panarajang Nang Bule ngahaja ku Ki Barubuh Sipupul Bayu jadi singkahan. Antukna panarajang leungeun katuhu Nang Bule ngahantem kana dada lawan jerat hiuk jebrol das. Tapi geus waktu sababaraha detik harita Ki Barubuh ngalakukeun panarajang balesan. Leungeun katuhuna ngahantem kana dada lawan. Set hiuk jebrol geus. Nang Bule ngageronahan ka nyeri bari badanna ngacengkang oleh abka tukang geus teu bisa ngajaga deui kasaimbangan badanna. Cengkang koreab kebut Nang Bule rubuh maring lemah. Sedengkeun Ki Barubuh anu ngadarigdeug mun ulah ka tukang balukar kabeunangan ku panarajang lawan harita gancang ngajaga kasaimbangan badana terus mancukeun tangtunganana. Ki Barubuh Sipupul Bayu mancukeun atawa musirkeun perhatianana ka Nang Bule anu masih keneh can bisa ngoneal hudang. Sedengkeun manggali ningali kana eta kajadian jadi salempangan oge hatena. Inggis Nang Bule benar-benar rubuh terus lumpuh taya tangan pangawasa sabab kabenangan ku panarajangna Ki Barubuh anu ngandung kakuatan ilmu Pupul Bayu. Harita manggali ngagerenda ngomong sorangan. Alah, aduh, ahai, aduh, baraya, aduh, menjadikan palang siang ini mah, mabwa Nang Bule betul-betul tidak akan mampu mengoneal hudang, duh, baraya podga, aduh, bantosan ku doa, bantosan ku doa, Nang Bule sudah kabenangan, duh, panarajangna Ki Barubuh yang mengandung kekuatan ilmu Pupul Bayu. Aduh, cilaka, aduh. Kalau sampai Nang Bule betul-betul kalah dalam pertarungan ini, bahaya, aduh, Baraya Cakra, Baraya Podga, help me. Sedengkeun Ki Barubuh Sipupul Bayu anu geus boga kayakinan Nang Bule anu kabeunangan ku panarajangna ngandung kekuatan ilmu Pupul Bayu. Kaayanana tangtuna oge geus rubuh lumpuh taya tangan pangawasa. Ki Barubuh harita terus ngumbar caritanana.
Karasa ku si laing sia. Kahebatan kakuatan ilmu pupul bayu anu digunakeun ku dewek sedang mulai. Parukan kumaha. Anu marangan kana panajang dewek ngahantem kana dada si laing nang bule. Kayan si laing geus moal bisa menyat deui sia. Si laing geus moal bisa dan moal bisa hudang deui sia. Dewek moal make kudu hese ngabinasakeun si laing cenah boleh. Sabab geus bisa dipastikeun si laing geus moal bisa ngalawan deui deuleu sia. Sagedeung deui si laing bakal dipelenan, dibinasakeun ku dewek cenah boleh. Tileuyan jeung alam dunya sagedeung deui sia. Moal papan jeung panon poe deui sia. Ki Barubuh si pupul bayu ngumbara kasuka hatena. Kayaan nang bule geus moal bisa ngalawan dina mangsana dibinasakeun ku dirina. Sedengkeun nang bule anu rubuh harita bisa ngarasakeun ayana geteran kakuatan anu ngajadikeun sakujur badana asa laleus. Sadar kana eta kayaan nang bule harita. Nekadkeun dina hatena pikeun ngagunakeun kakuatan puncakna nu disebut ilmu pancel tunggal pungkasan. Bareng jeung kayaan parobahan dirina. Anu buuk bereumna jadi rancung jarocong kawas-kawat. Sorot panona jadi semu hurung, jeung kulitna jadi beureum. Harita nang bule terus ngajerat hudang dina kayaan teu sakara-kara. Dina karakterna aki buana ireng. Sikap jeung carita nang bule jadi kasar. Ki Barubuh si pupul bayu jeung sontana si tajonga setan. Jadi karageteun ningali nang bule bisa ngorejat hudang dina kayaan teu sakara-kara. Kitu deui parobahan kayaan dirina nang bule. Ningali kana eta kanyataan Ki Barubuh jeung sontana jadi ngarti. Kakuatan ilmu pupul bayu anu tumiba ka nang bule tetela taya pangaruh neon-neon geuningan. Sedengkeun manggali jadi leungit ka salempang hatena. Harita nyarita semu anu ngagero ditujukeun ka Ki Barubuh si pupul bayu. Hai. Hai. Ki Barubuh, woi. Sekarang kamu menjadikan menghulang bingungkan. Meningalo alo aku nang bule si ganteng kalem. Mengorejat bangun dalam keadaan tidak sekara-kara. Hai. Hai. Ternyata kekuatan ilmu pupul bayu yang kamu gunakan teh ternyata woi tidak ada nanaonan. Oh, tidak ada pengaruh apa-apa buat nang bule mah. Nang bule dilawan. Kamu mah tidak menang di bejaan, Ki Barubuh. Aku kan sudah mengomong sama kamu, jangan cobra-cobra melawan nang bule putus si rawing. Sebab kalahkah kumaha oge, kamu tidak akan menang dalam pertarungan. Buktikan sekarang, buktikan. Kamu kaget kan? Kagetnya? Dah kamu mah belegong orangnya. Ki Barubuh si pupul bayu jadi kageteun pacampur jeung panasaran ningali nang bule anu bisa ngorejat hudang dina kayaan teu sakara-kara. Nang bule neuteuf seukeut ka Ki Barubuh si pupul bayu etus nyarita. Maneh mah saukur ngumbal bangus wungkul sia Barubuh urajar.
aing bakal rubuh moal bisa manyat deui anjir. Tapi kanyatanana ya aing deuleu. Aing masih dina kayaan teu sakara-kara anjir. Maneh mangan bebangus we. Oh, nya capek kungkul anu tarik sia. Baru boh. Keur aing mah eueuh ilmu pupul bayuan anjing ah. Dilawanan. Rek kakuatan ilmu nanaon wae ge ku aing mah dilawanan sia. Barubuh si pupul bayu ngabangun pasangan saga diri pikeun neruskeun tarungna. Dina ngalakukeun panarajangna bakal leuwih ngaronjatkeun kacepetan gerak jeung kakuatan panarajangna. Ningali nuju lawan ngabangun pasangan, harita nang bule jeung serikeun. Pasangan jurusan naon kawas kitu patut geuningan barbu kawas bebeunit wae mun aing pantes aing mah bebeunit keneh anjir. Alah beneran aslina maneh mah masih keneh wani jeung sanggup neruskeun tarung ngalawanan aing sia ha. Moal kaduhung mun maneh rubuh terus sumaragung jebabuk nyungkruk ku aing anjir. Dicentang celentang ku aing. Hasok gunakeun deui siah ilmu pupul baju teh. Mun heueuh bakal begug ngarubuhkeun aing mah syah barubuh. Ki barubuh beuki pedah amarahna sabab nang bule terus ngalelewa ka dirina. Jadah sabudak setan. Si lain rubuh deui sia rasakeun. Hayya. Sorelat culung ki barubuh si pupul bayu maju narajang. Nang bule anu dicarajang henteu nyingkahan panarajang lawan. Tapi ngabandung panarajang ku sapasang leungeunna. Bantrokan kakuatan tanaga lapisan ngaliwatan leungeun masing-masing lumangsung. Sukyukyukyas. Daligdeug. Ki barubuh supupul bayu ngadalig deug munur teu lengkah. Sedeng kenang bule saukur ngagesele sukuna setengah lengkah. Oh gue ki barubuh supupul bayu harita kageteun deui wae. Gancang harita ki barubuh ngajaga kasaimbangan badana sabab sapada harita